Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena birehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri. Nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Nurancage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring, ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun anu dagang pasti hayang untung, anu tani pasti hayang hasil. Lamun nu gering init ka doktor pasti hayang cager, tah ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Jalma gering init ka doktor hayang cager, nu dagang pasti hayang untung, tukang tani hayang hasil, urang pangaosan ceuk ibu hayang ilmu. Maka geura tanyakeun ka Bapak Ketua MUI naon fungsina ilmu. Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Da kanyataan mah urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud da ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning itu yatim diantep, miskin teu dibelaan, jelema susah teu ditalang. Berarti urang teh ilmu teh karek apal can jadi amal. Matak tong warka ngarasa bangga diri, pedah urang pinter ceramah, pedah urang apal Quran, pedah urang apal hadis. Da pertanyaanana pek apalkeun Quran, pek apalkeun hadis, ngan pertanyaanana sasetrip geus kapigawe. Da ibu ge arapal ilmu ka salaki kudu hormat geuning duit leutik mah jadi. Berarti al ilmu nur eri ilmu teh cahaya, tah urang teh baroga kabeh ge ilmu ngan oncor nu can boga. Jeung dulur cenah kudu akur, jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a, tapi naha ustad ge pasea wae. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya tina ilmu? Jawabanana hiji, na awak ibu na awak kuring aya raja anu pasti. Naon eta raja teh? Hate. Lamun harta cicing di jelema nu alus hate bakal katempo bageurna, miskin bakal katulung, nu susah bakal katalang, nu bingung bakal kabantu. Da bongan harta cicing di jelema nu alus hate, teu kabayang lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki sombong hirupna. Well. Genah euy ceramah teh euy. Geratong we ku ibu jelema nu kotor hate dibere harta, boga kongkorong leumpang dongko. Gelang teh dieu nepi ka dieu da dipake mah panas batur. Alhamdulillah ieu teh 40 gram ti salaki kumaha sia we imeh. Batur can meuli baju anyar pan manehna mah dina pengajian kieu haharebosan, urang mah alhamdulillah 2 setel. Kumaha ece? Boro-boro dina urusan dunya jelema nu kotor hate na urusan ibadah loba batalna. Tarawehan dieu darabeng statusna Facebook OTW taraweh anu ka 20 hiji 22 23 eueuh sia teh nyieun status da eureun tarawehna. Jadi ibadah hanya sebatas butuh kepentingan keur dilalajuan ku batur. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Di mana letak dalil eta ayana? Well. Genah euy loba nu ungeuk euy. Mata jalma nu bakal menang oncor ilmu teh hiji jawabanana nalika hate geus bisa bersih. Ibu ngadangdanan awak soal babari hayang bodas tinggal meuli we skincare. Beungeut bodas da punuk marenge. Berarti sabodas-bodasna ibu keukeuh bakal aya tungtungna di mana geus salaki teu mere rasiko. Akhirna beungeut teh belang. Keun bae beungeut belang keur bae awak belang, nu penting hiji hate ulah nepi ka belang. Lamun jelema belang hatena pan sok aya bahasa belang bayah. Siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah, ta eta teh hate nu kotor, geuruhan, rujitan, cuaan, ngewaan, padahal tungtung hirup mah saha nu nyaho. Eueuh nu apal tungtung kahirupan. Da hirup manusia mah teu sampurna. Ngadangdanan awak soal babari tah nu hese mah ngadangdanan eusi hate.
Ibu di jilbab kieu can bisa kuring nyebutkeun ahli sawarga ku jilbab eta. Da jilbab eta mah bisa dibeli. Da hakikatan tina di jilbab mah ibu teh kudu bisa geus munian. Lamun jilbab tujuanna munian sirah, maka ibu ge kudu bisa munian eusi sirah. Nah wajar jelema jilbab badak tapi karena gosip beuki, nah wajar ari jilbab gede kepolotot ka salaki, nah wajar ari jilbab badak tapi ngagosip nepi ka jeding-jeding. Jilbab nu mana nu keur dipake karek jilbab kaena can dijilbab secara batiniahna mangga teureui eta. Wah, bapak-bapak ngareret ka ibu lebok-lebok. Mata kahirupan teh hampura. Ngalusan awak tiung saragam baju saragam dah hareupeun Allah mah keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena. Lamun ceuk Quran aya bahasa aqimus shalah wa atu zakah saragamkeun hate miskin kabantu nyu yatim katulung anu butuh bakal kabela naha geus saragam eusi hate pan ayeuna mah karek saragam tiung karek saragam baju hate mah encan saragam mangga emuta. Allah. Lain wel-wel ungeuk kadinya. Mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Bapak berjamaah di masjid hareupeun Allah mah cantang tu jadi nilai lamun teu berjamaah jeung hatena. Berjamaah awak ngareneng ngaranna soal ngareneng soal babari ngan ngarenengkeun eusi hate soal hese. Da teu saeutik berjamaah di masjid bubar ti masjid silo omongkeun. Nah hanya euy poe ieu mah tarawih teh jam 8 angus. Cek nu urang terek pangaosan. Kadang-kadang urang ngomongkeun ibadah batur keur batur ibadah urang keur naon make jeung kudu lalajo ibadah batur ibadah urang ge omeaneun. Heuh nyaan ieu teh. Matak nu ngaran kahirupan panon teh tong loba lalajo kana kasalahan batur, angguran mah lalajoan mah kasalahan sorangan. Jelema nu apal kana goreng patutna diri bakal poho kana kagorengan batur, tapi jelema nu teu wawuh kana kagorengan diri unggal poe hayang wawuh jeung kasalahan batur, tinggal balik kana awak urang masing-masing di mana urang cicing jeung tempat. Matak jawaban hate nu alus innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang. Nah ieu pangajian jeung Allah da kuring mah teu percaya. Nah iya pangaosan jeung Allah teuing. Isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka lobana saperti ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon hayang lalajo jeung nempo nana gerhana. Leungit geuning Allah teh tah. Apan ancaman Allah? Jalma salat cantang tuh dikasawargakeun lamun salatna hanya sebatas hayang dinilai ku batur ahli salat. Jalma pinter maca Quran ngaji hadis ceramah di mana-mana can disebut ahli surga. Naha lamun ceramahna maca Qur'anna ngaji hadisna hanya sebatas hayang disebut ahli Quran jeung ahli hadis. Jalma mati syahid cantang tuh asup ka surga lamun tina mati syahidna hanya sebatas hayang dibere gelar pahlawan. Ternyata ngulik-ngulik urusan hate teh soal nu hese matak sagumpal darah nu aya dina batin urang na hate urang tah eta nu nganilai kahirupan manusia. Rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus hatena hade daripada dijas didasi ari aspal dilebok ari minyak nepi ka dioplos jeung pertama nu kitu ngaranna garong jeung bangsat. Pokona mah ceramah kieu mah rasiko teh diulem deui paduli teuing. Da teu hayang-hayangan diulumna ge. Ngan heueuh pan Pak. Dipikir-pikir ku urang gaji gede. Nah ari si eta mah bensin jeung pertamak nepi ka dioplos pan garong gede eta teh. Rakyat mah ngap-ngapan mikiran jeung buka ge jeung naon. Si eta mah geus teu loba pikiran. Matak hakikat dunya sendagurau lahwan wala'ibah. Permainan dunya mah. Ulah eleh kudunya urang teh. Mata konsep ngaranna hate jelema boga ilmu alus hate bakal katempo tawado jelema boga ilmu goreng hate sombong ku kailmuanana leuwih luhur ilmuna bakal loba nyeri hate ku biwirna. Aduh keprok bari maranehanana nu kitu teh. Jalma boga ilmu pinter ku ilmu alus hatena bakal tawado.
Tapi jelema goreng hate boga ilmu bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna naha melak cangkeng dina kelek asa aing pangbogana padahal kabehanana hirup diatur ku kalimat la ilaha illallah. Teu aya deui pangeran aing Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, teu aya keputusan terbaik iwal keputusan ku alti Allah. Jadi bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun. Tong sagala di aku urang nu boga, kabehanana ge Allah nu boga, urang mah sakadar barang titipan, naon bedana jeung tukang parkir. Bangga emutan. Ibu baheula geulis da lain nu ibu ku Allah we dititipan geulis. Pan datang umur ngolotan, pan mana ayeuna geulis teh ieu? Buuk hideung jadi bodas, leumpang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Pan baheula mah urang teh jara ragjag. Panon cara rekas kulit saleleger, ngorak ngaranna. Geulis cumentil keun. Mun aya budak ABG datang kuring, sarang ngeo Pak Ustad nana keun da budak. Ngan lamun ini sarangnya ustad cekek nah teu sadar umur ayeuna bapak geus karolot apan baheula mah keur ngora nuang sukro ge dorok dok mata kersem nu ngadenge keur ngora geus kolot pan huntu ge unger hiji-hiji ngadahar sukro da ngadon mengbal di jero atuh digayem teh ngadan di kolomoh kadang-kadang masa kapeung mah huntu kateleg suruh keluar mata hirup manusia geura balik kana diri aya saha na awak urang sebenarnya aya saha naha aya nafsu naha aya Allah lamun aya Allah sifat bakal katempo sifat Allah lamun aya nafsu nu bakal katempo teh haranga geuleuhan rujitan cuaan ngewaan batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli motor si eta mun taber batur meuli sawah modar aya saha na hate aya sifat setan anu cicingna diri ngaranna panas barana lamun dina diri aya sifat Allah tah lain kitu batur nyen gedong milu ungah batur boga mobil milu tumpak batur hade usaha milu ngadoakeun supaya bener dina usahana ta eta bareng jeung Allah matak innallaha ma'ana jelema nu alus tes nu salawasna bareng jeung Allah buktikeun mana jelema nu bareng jeung Allah dari urang salat bareng jeung Allah teuing mana bukti eta bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna berarti lain bareng jeung Allah bareng jeung kasombongan ai sombong sifat saha tak geuning tuh ternyata hirup teh 100% nu aya dina diri jigana 80% mah urang teh hirup teh lain jeung Allah jeung nafsu mun di dieu aya randa ngora-ngora budak jadi korban cerai tong nuding Allah saha nu salah goreng adat ibu kasalaki lamun pasya si bagong rek ngeunah kumaha salaki disebut bagong kumaha cek salaki naon mana nyebut bagong berarti aing sabeupeting hees jeung bikangna lol cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu sajang akhirna cerai budak runtag budak jadi korban rumah tangga teu awet kakara bebeja ya Allah lain ti Allah tina goreng adat kumaha tuh ibu hayang awet rumah tangga amak kasalaki ala bidzikrillahi tatmainnul qulub jelema nu bareng jeung Allah mah teu weleh dzikir sanajan keur amak teu weleh dzikir matak ibu amak kasalaki wirid amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan ditangkep ku salaki digabruk digerek duit 2 juta tangkep ku ibu deui kumaha jawaban ibu sadaqallahul adzim pas saya moal budak moal korban runtag rumah tangga henteu tah kakara eta dihukuman jelema nu bareng jeung Allah kitu perilaku hirupna da urang mah lain jeung Allah hirup teh jeung nafsu sok we ngararaku lah teu percaya da ge pengajian teh jeung Allah teh jeung nafsu dah nepi ko aduh itu jamaah kuat loba kieu bari bieu teh pan sidik geus taraweh tunuh ripuh cuk salakin rek ka mana mane mah jeung kaluar rata-rata pengawasan anak gerhana atuh coba taraweh jam 8 anggeus bere we 15 menit ustad ceramah da kukulunu baralik atuh Pak berarti daek teu daek sadar teu sadar hirup urang di alam dunya can bareng jeung Allah nu puguhna mah urang teh karek bareng jeung hawa nafsu jalma nu maca Quran nah jeung Allah duka teuing
Lamun jalma maca Quran bareng jeung Allah bakal katempo omonganana omongan Quran, ngingkigna ngingkig Quran, caritaanana caritaan Quran. Ta eta jelma bareng jeung Quran. Urang maca Quran, ari hate lain jeung Quran. Berarti Quran teh karek samet bibir can katempo dina akhlak jeung pagawean. Lole pertanyaan ti Bapak, eta teh bener ceramah teh? Aduh kateuing. Ngan benerna ceramah ieu, benerna pidato kuring, benerna tausiah kuring, entong waka nyebut bener lamun can katempo akhlak kuring. Tadi pancek kuring kudunya ah ka yatim, nya ah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Tah pelebah eta mah hese. Peletuk ke panitia, cekang nyang. Sae ceramah teh. Terus kahartos ku sararea teras. Aya nama kieu we urang hukum bukti pan bieu teh nyebutkeun nya ah ka yatim nya ah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah tak aya nama ieu teh aya artos ngan moal dipasihkeun deuk ngagugu we kana ceramah salira urang bagikeun ka yatim jeung miskin kumaha cek kuring geus tong ulem deui. Berarti ibu tong waka nyebut alus kana omongan kuring lamun ibu can lalajo akhlak kuring. Sabab nu ngaran ilmu bakal cicing dina tilu, hijina kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Ilmu teh bakal cicingna teh dina tilu, hiji kolbi eusi hate, dua kauli omongan, katilu fi'li pagawean. Tah ari urang ilmu karek di mana, Pak? Karek di mana ilmu urang? Jujur we geura sok. Karek nabiwir. Eusi hate mah cantang tuh dumasar tina ilmu. Lamun jelema geus bersih hatena maka segala rupa bakal disimpulkeun jadi ilmu. Budak leutik mah jadi ilmu, budak leutik mah tong loba hohoa ka budak. Ilmu keur awak ibu. Palebah mana budak ilmuna gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba kolot. 20 tahun ka tukang cerai jeung salaki ayeuna papangi kumaha cek ibu ka dieu sajam tong deukeut jeung si Bagong dendam mah anger eta. Padahal budak leutik mah gelutna sajam tapi 5 menit pakaleng-kaleng cokot ilmu ti eta budak berarti budak asa hampura. Lol hileud teh lamun ibu panggih jeung hileud hormat geus sok kana hileud teh. Nah, sabab hileud mere ilmu ka urang, hileud tutur-tutur ku ibu eta hileud, cicing dina daun, ngajepat, ngabungkus dirina, nolol jangjang tina hileud jadi kukupu. Tah urang ladang pengajian teh ibu kudu jadi hileud. Ari hileud teh pikasieun tapi geus jadi kukupu jadi pikaresepeun. Ladang pengajian ayeuna jelema pika ijidan bubar ti dieu kudu jadi pikaresepeun. Goreng kasalaki jadi alus teu hade jeung inu bapa sumujud menta hampura teu ecreug kalakuan jeung tatangga geuwat datangan penta hampura bisi isuk maot geus bebas dosa di alam dunya lain anger wae atuh imeh batak bubar ti dieu teh wayahna kasalaki teh trok 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 assalamualaikum waalaikumsalam tangkep ku ibu aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay tobat apaan hileud jadi kukupu anggap we ayeuna Ramadan teh ieu teh urang teh keur jadi kukupu ngagosip tara kopoloto tara naha kahalangan ku puasa teuing palebah tanggal 1 Syawal buat jadi hileud deui hileud lol deui ibu teh indit ka sawah panggih jeung tangkal kawung tangkep kana tangkal kawung naha kudu boga kaera hirup ku kawung akarna godog obat ginjal tangkalna bisa jadi sasak jerona acik kawung ayah gening leungeuna bijil nyakselakan lahang ngaranna jadi wedang dicitak jadi gula kareueut sararea antep eta leungeuna tong diala caina antep ngaranna caruluk ateul heueuh nu teu bisa mah koreh buka jadi cangkaleng naik ka luhur aya daun ibu deuk hajat teuk-teuk daunna jadi janur eta nyerena keur sasapu kudu era teh padahal hampura kawung teu ngaji-ngaji acan tapi naha akhlak kawung tuturkeuneun keur urang coba urang nu ngaji Quran ngaji hadis pengajian salat ka masjid geus nepi ka jiga kawung pret Allah dipikir-pikir mah eleh geuning ku kawung kali-kali ibu maraban hayam, hek ceurik hareupeun hayam.
Nah cokot ilmu tina hayam, pan hayam maka bagi manfaat, buluna eker kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eker aduk, tulangna apaan seblak tulang. Manusia nu mana nu bisa mere manfaat gitu? Dalilnya ho, jelema nu alus teh jelema nu mere manfaat ka batur, geuning kanyataan mah boro-boro manfaat ka batur, nu aya ge madorot teh keur batur. Era ku hayam teh nya. Tuh, lamun jalma geus alus hatena bakal peka kana alam, anjing sekalipun bakal jadi guru, Pak. Mata kuring malatihan di lemur anu mira anjing tara di baledog. Malahan ka anjing telentong punten we cinta pun guru. Cek tetangga teh iraha cenah gelo. Da cinta nyebut nu gelo maknya guruna anjing gitu. Ah, bodoh teuing. Palebah mana urang kudu guru ka anjing? Yuk, najis na baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyarikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur? Matak nu kieu nu kudu dijaga teh nu kieu. Nepi ka salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak, lamun 2 rupa bermasalah, hiji bibir, kadua hate. Yalah. 2 nu kudu dijaga teh bibir jeung hate. Dalamun hate geus alus, bibir ge bakal alus, hate geus alus, ngomong ge bakal alus, hate geus alus, dedengean bakal alus, hate geus alus dititipan ku harta, harta bakal mawa kana kaalusan. Ternyata raja nawa urang adalah hate. Lamun hate sik-sik melik hampura. Panon popolotot kana gosip beuki, bibir nyigeung wae batur, ta eta mah hatena we teu pugu. Naon beda jeung kadongdong, alus luarna remet eusina. Darwe isutun nyarekan ibu sia mah da kadongdong gitu. Ulah kitu. Nya cekuring ge jadi bahan tapakurana. Reret kana bangunan, tah bangunan teh ilmu teh. Pan boga judul wa'tasimu bihablillahi jami'a, kudu jiga bangunan hirup. Paku teu ngaku paku, semen teu ngaku semen. Pondasi tengah ku pondasi, kenteng tengah ku kenteng, jadi we bangunan. Tah umat Islam leungit kakuatan teh naon sababna? Bener hiji di aku kabeh sehingga wani nyalahkeun batur. Coba lamun jelema salah ngaku salah jadi bener, lan lamun jelema bener ngaku bener jadi sombong. Cicing rada hese. Jelema salah ngaku salah jadi bener, tapi lamun jelema bener ngaku bener jadi salah. Matak hirupa talung keneh ngaku jelema salah. Salah nana gerhana ceramah teh rumaos we abdi malepat mangga atuh bapak anu bener bere contoh keur abdi jadi bapak nu ceramahna abdi nu lalajona apa nu menang duit malain bapak urang genah geuning pak disalahkeun teh ngan pertanyaanna ka awak sorangan wani nyalahkeun batur nah urang geus nempokeun bener wani nyebut kedul ka batur nah urang geus bisa daek wani nyebut bodoh ka batur nah urang geus pinter gitu wani nyebut miskin ka batur nah urang geus beunghar hirup masa kadar disebut matak tong legeg ku panyebut nana gerhana disebut ustad kiai ajengan pret ustad nana gerhana meni hoream nah sabab kuring mah lain butuh gelar tapi kuring nyaho kana gawe dibere gelar ustad ajengan jeung kiai teh gaweana naon warasatul anbiya pewaris para nabi maknya aya pewaris para nabi tapi sisik meuli maknya nu disebut pewaris para nabi panasan ku batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur berarti karek gelar anu nyangsangna awak akhlak nabi mah can nyangsang dina hate urang masing-masing bener otak nana gerhana disebut ustad kiai hoream teh naon can cocok buktikeun warasatul anbiya pewaris para nabi ai nabi ngawariskeun naon dan nabi mah loba atuh nu diwariskeun nabi mah ngawariskeun lagi ilmu bageur ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun apakah nana gerhana nu dipenta selalu dibikeun teu sudi teuing tah boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal teh ibu teh suudon teh aya panya urang aralus ieu hate kuat kalotor kieu. Tapi pan kuring teh ibu teh kuring. Ibu kuring ibu berarti sarua, kuring manusia, ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring, dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun.
matak ibu teh kuring teh ibu atuh eta gelar nu dibikeun ka kuring ustad teu narima naha sabab kuring bageurna can jiga bageurna nabi kuring mah pedit keneh matak jauh kana pijadieun kana ustad dijauh keneh matak geus we biasa-biasa lah teu kudu riweuh datang urang mah jeung keprok kalah asa deuk diadukeun jeung japati da biasa atuh teu kudu riweuh nya Rasul ngawariskeun ilmu bager sagala rupa nu dipenta dibikeun pan kuring mah boro-boro nepi ka dinya Rasul ngawariskeun tahajud unggal peuting duha unggal poe geratanya geus sok kena awak urang tahajud boro-boro ayeuna tarawih unggal poe teh pedah loba batur bulan Syawal mah pan aduh dendam tahajud henteu salat subuh kaberangan deui mana nu disebut warasatul anbiya teh mana matak jawaban hate nu alus innallaha ma'ana saestuna Allah teh kudu bareng jeung urang lamun Allah bareng jeung urang sifat ge ulah sifat urang tapi kudu sifat anjeunna lamun Allah bogaan sifat al-Ghafar teh maha pengampun maka wajar lamun manusia nembongkeun sifat asa kampura jeung papada manusia da urang disebut lagi hamba Allah lamun Allah boga sifat Rahman Rahim maha welas maha asih maka wajar manusia nu bareng jeung Allah bakal katempo sifat welas jeung asih samemeh ibu dek buka ulin heula ka tetangga geus nyangu acan heuh nyeta salah kitu balik tuluy can nyangu teh kunaon teu boga beas ceuk ibu teh dagoannya urang mah teu rido lamun urang barang dahar ngeunah ai maneh teu barang dahar ke dagoan urang deuk nyokot beasna kencling kirim beas dakul dahar babarengan buka bareng tah eta Pak sifat Rahman Rahim aya nu kitu syukur kusa kitu ge alhamdulillah eueuh lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama kejeng moal da ibu mah lalajo leho lain nopo comro nu didagangkeun adalah comro da teu urusan jeung leho na irung comro disuhun ngan keur jelema nu leungit sifat welas asihna bakal lalajo lehona lain nempo comrona dalamun jalma boga sifatnya ahan malain kitu ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo tah duit 10.000 wayahna sing-sringkeun sebreng-sebreng tuh maneh wayahna sing-sringkeun di balong emak keur parab jair bersih eta polo budak jugjang ayeuna madagang comro payu comrona lantaran leungit lehona itulah nu ngaran sifat Rahman Rahim na awak bapak boga kagorengan na awak kuring boga kagorengan na awak ibu aya kagorengan tapi Allah mah teu nyiksa poe ayeuna Pak masih kene mere pepeling jeung peringatan wayahna ceuk Allah teh maneh nyieun dosa jeung doraka ku kami ditutupan dosana ditutupan aibna tapi maneh kudu sadar geua tobatna itulah Rahman Rahim Allah bener utak ieu ge nu dihargaan ku batur teh da lain ibu nu berharga lain tapi batur teh apaleun ka goreng patutan ibu bapak dihormat ku batur da lain bapak nu terhormat ngan batur we teu wawuh kana kagorengan bapak coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang-urang pret jelema ngaranna ge heuh ibu matak ieu teh nu hadir teh jujur palsu kasup kuring palsu itu yo ta ibu-ibu dihareup aduh dangdan setekobok make up dipake shadow ongko palsu Pak coba diimah daster merengkel paur dumeh maneh rek pangajian da ieu teh hirup urang teh palsu dan nanagerhana ge palsu atuh asli palsu matak hirup naon hargaeun kuring matak entong ngahargaan ka kuring deuk ngahargaan mah ulah ka kuring saha nu kudu ku ibu dihargaan tuh anu asli saha nu asli anu sok jempe tara loba ngomong ngaleut budak ibu diajar ikro di mushola leutik geleuyeung ngajar ikro ibu urang sholawatan aya 10 urang aya 2 urang diajarkeun ku eta ustad eta nu asli mah bener ieu mah palsu bro. Nah maka jeung palsu apan kuring datang ke dia teh di ongkosan cobaan isuk mau ulem tong di ongkosan datang moal tuh geus goreng deui ieu hate
Nah ari ustad setempat ngajar ikro aya nu ngungkosan henteu geuning eta tara pere. Padahal kabutuh anjeunna leuwih kahayang anjeunna loba tapi bener ridho jeung ikhlas eta panungaran asli mah matak mun deuk ngahargaan tong ka ustad nu jauh hargaan mah ustad nu deukeut geuleuh. Ibu maot ditahlilkeun ku nu jauh ku nu deukeut, ibu gering didoakeun ku nu jauh ku nu deukeut. Naha atuh kanu deket teh kuat ngaledek sa ustad da deh ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad kumai kanu jauh aduh gila kanu jauh teuing atuh da nana gerhana hirup pasakadar cangkang nu digugulung ku urang mah eusi tina eta cangkang. Mata urang teh rumasa loba dosa, urang teh rumasa loba doraka, ku sabab jelema dititah ibadah teh keur nebus kana eta dosa. Bapak ibadah salat, bapak ibadah saum, bapak maca Quran, bapak ngaji hadis, bapak maca kitab, bapak pangaosan, bapak ka masjid, sabenerna urang teh keur ngeureuyeuh mupus dosa urang masing-masing. Matak Allah nyiptakeun salat, nitah zakat, nitah saum, nitah ibadah haji teh cara Allah keur mupus dosa urang. Matak jalma nu ngajalankeun ibadah berarti sadar kana dosa. Lamun jelema geus eureun kana ibadah berarti teu sadar kana dosa. Jelema nu teu sadar kana dosa gerateangan makhluk Allah nu tara sadar kana dosa. Iwal hiji saha iblis ngaranna. Jadi urang salat, urang puasa, urang zakat ku sadar kana dosa. Susuganan salat urang mupus dosa, puasa urang mupus dosa, zakat urang mupus dosa. Naha dabongan janji Allah man soma Ramadan imana wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dambi. Ku iman jeung ku Islam ku keyakinan anu bener jalma ngajalankeun ibadah puasa ceuk Allah teh ku kami dihampura dosana matak ulah keung sanajan urang loba dosa maka ku sabab urang ulah keung loba dosa urang ge urah eureun tina ibadah sanajan loba dosa. Kahartos ulah aya kagok aing mah geus jadi jelema rada gelo deuk gelo we sakalian ulah naha kajen ibu doraka, kajen kuring doraka, wayahna salat mah ulah eureun. Sabab salat teh alat keur mupus dosa ibu, dosa kuring. Dosa ibu boga dosa, kuring ge boga dosa, geura pupus atuh ku salat urang panggede-gedena kamaksiatan, lain judi, lain mabok, lain zina, lain maling, panggede-gedena kamaksiatan nalika jelema geus wani ninggalkeun salat, itulah dihukuman panggedena kamaksiatan. Kuat rada rai geuneuk rai pias buah aing mah panggede-gedena kamaksiatan nalika jelema geus eureun tina bab salat. Pan salat mah tihang. As-salatu imaduddin, ari salat teh tihang agama. Lamun jelema eureun salatna berarti geus ngaleungitkeun tihang dina eta agama. Matak hukumna panggede-gedena kamaksiatan jelema geus wani ninggalkeun salat. Neng teangan lalaki sanajan acan usaha teu boga sawah teu boga motor teu boga mobil teu boga imah tapi manehna salat jadikeun salaki urang boga sawah boga mobil ninggalkeun salat pret. Ibu lamun salaki ibu subuh-subuh engke sun kening ka ibu mah geura saur tah ibu teh ngagoler deui dicium deui mah geura netepan sujud syukur naha bet kitu salaki nyaah ka ibu secara duniawi jeung eta salaki nyaah ka ibu secara akhirat. Di dunya betah genah babarengan jeung pamajikan, di akhirat ge hayang betah genah jeung pamajikan. Teangan salaki nu wani ngahudangkeun ibu deuk salat subuh aya moga jeung eueuh tah urang mah ka pamajikan unggal poe ge kitu subuh-subuh sun kening naon cenah teh salat sing teh lain nyorongot. Nah kumaha aing fanatik gitu kuat hayang nyekek. Teangan ku ibu salaki anu bener-bener nyaah lain sakadar dunya tapi nyaah nepi ka alam akhirat. Saha eta salaki nu merhatikeun urusan agama. Mah tos salat teh entong waka init-initan ngaos heula ieu jeung bapa urang yasinan eueuh genah meureun euy. Tuh ceuk ibu-ibu ge genah.
Nge salat subuh mah aya geus salat subuh teh ulah wakang ngider bade naon bapak urang sholawatan susuganan menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Aduh hayangnya boga salaki kitu. Oh hayang di dieu palebah bapak praktek mangke subuh mah kadenge cek ustadna na kamari urang sholawatan dah teu ari. Sun kening salaki engke sun kening subuh-subuh mah gara netepan subuh kumaha cik ibu fanatik hirup teh kos ustad wae. Ari hirup hayang boga salaki anu merhatikeun akhirat ai palebah diperhatikeun ngalawan wae ieu mata ulah salat nu mana atuh nu bisa mupus dosa teh nu kawengku ku 3 huruf. Apaan salat teh 3 huruf sod lam jeung ta. Sod boga makna ceuk ulama mun ta nabi mah sod sidqul qauli alus ucapan, lam layyinul qalbi leuleus hate, ta tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan ninggalkeun kamaksiatan. Tah salat teh kudu kawengku lain ku ruku jeung sujud wungkul lain ku bacaan anu alus lain sakadar ku gerakan tapi salat dibawa di luar salat hiji sidqul qauli sing aralus ucapan ulah tatangga kasigeung ku omongan urang, layyinul qalbi sing leuleus hate dihina diledek dicaci dimaki seuri we. Nu katilu tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Pertanyaan, ibu aing ngomongkeun batur dosa hade geus arapal kieu. Ibu ai sesengor ka salaki doraka. Aduh bener euy teu kudu ngaji ieu geus aralus kieu. Ibu ari pedit ka batur dosa. Ngagibahkeun batur dosa. Ngocobrot ngomongkeun batur dosa. Ngadedengekeun ai batur dosa. Oron imeh atuh. Geus nyaho hukum nah dirempak hukum nu Allah dibika benci saha jelema nu nyaho hukum tapi ngarempak hukum tah eta jelema nu pangaco-ngacona hirup apal hukum tapi ngarempak ibu geus apal ngomongkeun batur dosa isuk teh riren gerasuk palebah tatangga oi si itu jempe teu kadenge peuting dosa beletuk salaki ngomongkeun tatangga lainnya mah eta tatangga kitu we bapak jempe naon ngecebrek wae dosa lain ieu mah ngadon di layanan heueuh pak kumaha kitu lain eta ku pasea wae heueuh nya pikarujiteun tatangga kitu patut mah tong sok diladena tah salat teh kudu nepi ka dinya alus omonganana leuleus hatena hade akhlak jeung tingkah pola. Nah, salat. Kadua puasa. Ramadan. Aya Ramadan teh ibu. Cicing nerangkeun bab Ramadan mah da ibu ge moal ngarti moal ngan ke bakal ungeuk. Ibu kompor hirupan. Katel teuneun di luhur. Cokot we ibu teh daging, asupan minyak cenah ngagolotrok. Geblus daging teuneun di luhur. Bulak balik cenah asak teuneun dina piring tuluy tuang tah eta teh Ramadan. Nah ngahuleng jadi lamun isuk aya nu nanyakeun naon Ramadan teh kompor dihirupkeun katel teuneun asupkeun minyak nepi ka golak daging teuneun bulak balik cenah asak tuluy dahar Ramadan teh. Cicing ti mana kuring nyokotna ieu bab Ramadan. Bapak ge uninga syahrul Ramadan ma huwa Ramadan naon disebut Ramadan maka jawaban manana Ramadan teh adalah pembakaran deuk ngomong naon kuring bab pembakaran lamun deuk ngomongkeun bab urusan anu panas ngaranna anu panas we hawu kompor kunaon ibu boga daging anu atah tuluy digoreng cenah asak kunaon ngarah leungit virus. Kunaon Allah nyiptakeun Ramadan manusia titah diajar lapar jeung puasa sangkan leungit virus naon virus panyakit nu aya dina hate siksik melik sulit ati goreng pucus sirikan pidikan geuleuhan teu kaupan cegukan punungan panas baranan bubar Ramadan kudu leungit lamun bener urang geus digodog dina candra di muka ngaranna Ramadan ngaranna we teuing nya kanyataan. Apaan Ramadan teh pembakaran. Nah ibu wani ngadahar daging atah teu kudu asak ai asak teh kudu digoreng
kakara wani ngadahar nu asak nah geus leungit virus panyakitna tah Ramadan teh pembakaran tujuanana ngaleungitkeun virus nu aya dina hate ulah aya sirik pidik jahil kan yaya istren panastren dudupak jeung rurumpak kakara disebut Ramadan. Dua cicing kalem Ramadan teh disebut syahrul barokah sanes Syahrul Gunawan ai syahrul buran ai barokah mahwal barokah al barokatu huwa ziyadatul khair nu disebut barokah teh nyieun alus hasil alus ari urang puasa alus urang alus ai hasilna tahajud alus ai hasilna salat alus ari hasil tina salat geuning teu saeutik tahajud alus hasilna jadi ujub pangajian ayeuna alus naon hasilna tah nu disebut barokah teh al barokatu huwa jadatul khair nyieun alus hasilna ge kudu alus sabab barokah mah deuk nambahan kaalusan mata hasilna alus modalna alus prilakuna alus niatna alus sagala rupana alus itulah nu disebut barokah hirup kahartos rupina dina Ramadan terek teu alus kumaha sahur nu tadi jadi tanaga geus boga tanaga pake salat subuh geus salat subuh tuluy tadarus geus tadarus naik kana lohor pake salat lohor geus salat lohor maca Quran naik deui kana asar geus asar naik ka magrib naik ka isya geus isya dekul taraweh tempo katuangan nu dituang ku bapa dina sahur barokatun ngahasilkeun tanaga dipake ibadah itulah kadaharan anu barokah matak cek para ulama bisi hayang neangan kadaharan anu barokah teangan di bulan Ramadan bener nah da dina bulan Ramadan mah kabeh jadi tanaga dipake ibadah apan di bulan salianti Ramadan mah boga tanaga da teu sakapeung mah teu kabeh dipake ibadah nyaan tak ieu pengajian alus hasilna teh kudu alus ngan barokahna Ramadan teh tandana 3 cicing tandana Ramadan anu barokah teh 3 kahiji mun anak alus ka kolot kadua pamajikan alus ka salaki katilu dulur akur jeung dulur sakitu barokah balikan deui barokahna Ramadan teh 3 hasilna teh anak alus ka kolot pamajikan alus ka salaki dulur alus jeung buktikeun anak alus ka kolot malahan janji Allah musibah bakal terjadi gempa bumi bakal mineng laut bakal bahe puting beliung bakal aya bencana alam di mana-mana gunung bakal bitu naon atuh eta teh penyebabna hiji lamun anak wani hohoak ka indung jeung bapakna maka musibah bakal terjadi. Aduh, tak eta nu keprok jigana boga budak badegong tadi. Asli ari ibu. Musibah bakal terjadi di mana-mana, gempa bumi bakal mineng, banjir bakal di mana-mana. Halodo mun sapoe ereng-erengan panasna luar biasa, lamun hujan teu bebeja heula, lamun laut edeuk bahe tsunami ngaranna, angin puting beliung bakal terjadi. Naon eta penyebabna? Anak hohoak ka indung bapana. Mata hasil daripada Ramadan wayahna ulah pernah nganyerikeun hate nu ngaran indung jeung bapa. Hiji da ibu teh ngandung 8 bulan maluk teripuh bapak ngandung sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan majokolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak ripuh nang koban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nakarak sidikan eungap bawa ke rumah sakit hese keluar cokot gunting ku dokter teu kerak tinggal nyebut kerakna coba ibu-ibu juk muringkak bulu punuk coba ibu toong bapak-bapak nyebutkeun kerak ieu we. Nah, da bapak mah teu ngalaman digunting bebengok eta. Geus digunting budak keluar bali dikaluarkeun kuel-kuel di jerona dibersihan eusi beuteung kudu steril. Budak keluar tangkepkeun dina dada, dokter nyokot jarum jeung benang dikaput ibu. Ibu ku proses seperti kitu diteuk-teuk melaan anak. Kunaon make jeung dikaput melaan bapak. Mataku Allah dihargaan
umaha inung kakara bapak naha perjuangan inung jeung bapak nyawa ditanonkeun pertama jeung utama inung heula mata keneng sing barale ka kolot teh lain ieu makanya kolot eleh ku kanya kabogoh pret kabogoh riweuh ukur loba tatanya kamu udah makan belum dek dahar dek henteu ngirim beas ge henteu suat ba kolot mah tanpa loba tanya beas geus aya sangu geus aya deungeunna geus aya nepi ka kolot barang dahar lamun aya lauk hiji kolot mah tara wani nyokot hiji-hiji acan tara wani noel-noel acan naha lapar patuanganana melaan nu ngaran anak kolot wani lapar melaan anak tapi can aya anak wani lapar melaan kolot tah darengekeun ieu mah melaan kabogoh nepi ka bebeakan kamu udah tidur belum kumaha ceuk abebena belum ceuk urang main logikanya nama kejeung kudu nanya matak ngabales ge berarti acan hees na jadi boloho tina cinta teh oh larumah saeun euy yeunit jalan-jalan jatuh ti tajong tanya ku kabogoh kamu sakit kumaha ceuk budak abebena ih kamu perhatian banget sama aku aing nepi ka hayang ongkek ngadengan ge coba nu geus kolot kieu jatuh ti tajong kumaha ceuk salakina eta batu eta cokor neuleuh atuh matak cinta mah pupulasan deh ada teh manis eta apel enggak ada juga teh ajah biarlah teh ajah kan manisnya kamu nepi ka budak awewe ku ngomong kitu jadi kagoda nu paling parah mah kieu ngarayuna engke keur aa ayeuna keur aa reueuh sia teh keneng muga jeung engke keur aa ayeuna keur aa samemeh janur kuning melengkung lebe can datang ijab kabul terjadi wali can aya tong wara dibikeun kahormatan tong sok ngamumurah diri dengekeun satuju ibu kana ceramah kuring anak-anakna jubaeun komo indungna anu jauh tina agama iman ipis alhamdulillah pun anak menuju di Pangandaran 2 minggon sareng kabogona lain alhamdulillah reuneuh indungna ge kudu sarua tong wani mikeun eta anak samemeh terjadi akad nikah samemeh terjadi ijab kabul samemeh terjadi janur kuning melengkung tong wara budak dibikeun ka sahabai entong kudu mahal hirup teh bener tah barokahna Ramadan teh alus anak kanu jadi indung baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot boga duit deuk gede deuk leutik hayang mere ka kolot ibu bakal ceurik naha kolot geus ruku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajadi paratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur duit geus boga dahareun aya imah alus baju weuteuh mobil agreng hampura nalika indung geus awa geus teu aya sangsara bakal tumiba sabab indung nu ngadoakeun bapa nu ngadoakeun indung geus eueuh semplak tak urang sabab leungit sabelah Pak leres matak sing barale ka kolot teh sedeo ieu mah puasa ge manehna mah tiung geus alus baju geus alus kolot mah buat teu kabedag sapotong-potong acan ibu mah keur buka aya keur buka keur sahur aya keur sahur kolot mah bawa hayang saleter ge kakalayangan nepi ka ngeclokan kamarana anak ya dipikir-pikir Pak indung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji cing balikeun budak 7 ngariung hayang miara indung nu hiji aya teh sajarahna nepi ka detik ayeuna can aya Pak matak hampuranya salat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak puasa ditolak sapanjang aya anak goreng patut ka indung bapana komo wani hohoa kanu jadi kolotna gempa bumi bakal terjadi gunung siap bituna laut siap bahena puting beliung siap datangna naha benci alam dunya keur anak anu wani hohoa kanu jadi indung bapa hiji cing barokah tina puasa teh atuh eta kadua ibu barokah ladang puasa teh mun pamajikan alus ka salaki tah aya mah budakna dengekeun mamah palebah nu kahiji mah indungna ka budak dengekeun nyai ngan ieu nu palebah nu kadua pamajikan goreng patut ka salaki atupan kartu as aya di duanana da saalus-alusna istri soleh mangabungahkeun hate salaki
salaki datang ngebedug macul papagen ku ibuna lawang panto rengkuh ieu teh bapana geuning sumping geus rengkuh cokot leungeunna sun tangan dek dihargaan ku saha salaki urang lamun lain ku pamajikan geus sun tangan gek diuk dina bang barung da sidik hareudang cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula pikeun ka salaki bapana punten cai teh cai we teh jeung gula-gula acan hargaan salaki teh hargaan dekul ku salaki diinum suruput jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis mah budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis dibikeun tapi ibu ngecebrek wae hayang nyeblok tah bapak-bapak kuat gairah ngadain ceramah kieu hayang teh pamajikan aing datang gitu geus kitu bapana parantos teu hareudang teu mah bilih teu acanna tepan mangga ka zaman heula yeuh ieu anukna ieu odolna ieu sabuna bawa jingjing ku ibu eta salaki ka cai dekul salaki mani papageun lawang panto ieu sarung ieu koko ieu kopeah kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup dek naon dek nyuuh bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa melan jisim abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cemceman jiwa akang teh hormateun abdi hapunten ti bareton nepi ka ayeuna rumah sa abdi can bisa ngebungahkeun nu jadi salaki aya eueuh nu kitu di dieu nu aya ge komo ayeuna geus meunang duit acan genep poe deui sidikan id teh apal urang oge atuh tempo tatangga geus gelemreng deui mulian baju nu anyar nari urang kieu wae hirup teh kaduhung aing mah kawin jeung sia kitu kacida-cida ta eta nu ngulem bencana alam teh pamajikan goreng ka salaki ngan ieu da ceramah teh jero teuing Pak matak ibu olohok teh ku henteu kadang-kadang salaki datang juk kieu we menang duit teh nu paling paur lamun pamajikan hianat ka salaki nu kumaha ari ngomong dek arisan ayeuna ngariung limaan datang geuning nu make baju kaluhur bodas ka anak hideung bawa motor beat bari kana ganggang tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng nah anak gerahna apal penang nginjem ka si eta ai bebeja ka salaki majarkeun arisan nah arisan teu meunang-meunang ulah pernah ibu boga hutang tanpa sepengetahuan tina salaki nu matak jadi runtag rumah tangga teh tah bebungok eta bapak-bapak ngupingkeun ceramah kieu kuat gairah kieu semangat Pak katinggalna teh pokona wel pisan ngancek ibu aing mah teu hayang adengen lagi pamajikan alus ka salaki tilu dulur akur jeung dulur sok pikir lamun ibu goreng ayeuna teh ka inung jeung bapak komo ngabaeudan menjadi kolot boro-boro mah 3 poe 2 poe sajam baeud ka kolot hampura rezeki bakal heureut duit loba moal kaalaman paat awak jagjag tapi hese dipake ibadah umur panjang tapi teu barokah naha aya kolot anu nyeri hate ku bibir jeung tingkah pola urang otak lamun hirup hayang lancar sagala-gala sing lancar we ka kolot otak kuring mah minta doa ka batur sieun kudu ngamplopan minta doa teh ka kolot we da masih kene aya sepuh pun bapak tadi ge ditanya ai maneh cenah bulan puasa narimaan jadwal nya teu capek heuh doakeun we cing teh Pak rek ka mana cenah ayeuna ka Cimahi cing teh tuluy ka mana deuk ka Mang Enyang rek naon cenah maneh 2 jadwal teh pangaosan abdi sok apal mun pun bapak init-initan baheula abdi keur bolon keur umur 3 tahun cek pun bapak abah eudeuh kabunut eudeuh usaha hayang dikirim naon maneh ku abah tah kuring geus gede pun bapak geus kolot 81 tahun wajar lamun anak nanya kitu Pak abdi rek pangaosan ka Cimahi jeung ka mana ieu teh Batu Jajar ka Pangauban hoyong dikintu naon sinta abah ku abdi da jawaban kolot mah atuh bapak kuat bijaksana entong jang maneh teh balik teh bakal peuting Indomaret bakal tutup ngan lamun keukeuh maneh maksa hayang mere ka kolot sadibere na ku panitia kitu tadi otak itu teh ti Cimahi teh aya oleh-oleh ti Cimahi tah tinggal ti dieu da geus diomongkeun aya 2 jadwal heuh meureun cirina ge kudu 2 lamun nu teu Cimahi aya ti dieu eueuh engke pun bapak nanyakeun nah 2 jadwal ai ciri ngan hiji adek diomongkeun we teu mere Pak
Pan ibu gelamun init-initan hate ngait nyantel ke anak barang dahar di sawah di jalan di mana wae jajan na betah tanpa anak henteu digemol dibawa ka imah keur saha nya mata abdi ge bieu saur panjang teh bade tuang heula moal naha ingat ka kolot daripada abdi kudu dahar di dieu deuk dibawa hayang bareng jeung kolot. Aduh ampun nah sabab kuring sadar Pak sawarga kuring aya di indung jeung bapak kuring Allah murka lamun indung bapak kuring murka ridallahu piridho walidain wasuhtullahi pisuhtil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak matak hayang barokah din Ramadan sing alus ka kolot sing hade ka salaki dulur sing alalakur jeung dulurna barokah bakal terjadi weh lain setahun sekali weh minta hampura teh deuh ngomong bebegong anak gerak make jeung minta hampura teh salah deh. Mbak, bapak. Hampura we abdi teh loba salah jeung doraka. Nyerenkeun we ma salah jeung doraka abdi ka emak. Eta kolot saking ku sedih nampi nyai. Boro-boro di alam dunya mane ngap-ngapan dina neraka ge ku emak moal burung diojayan disangkana neraka teh cai panas Garut meureun. Lain kitu. Da kolot mah teu hayang dipulangkeun harta jeung banda, kolot mah teu hayang dipulangkeun jasaan kolot ka anak, tapi kolot mah hayang nempo lamun nu geus rumah tangga runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogak, lamun budak hayang soleh tur solihah eta nu dipiarep-arep ku anak ku kolot mah lain hayang diberian duit kolot mah bener Bu. Sakeclak cimata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuanana maka sakeclak cimata inung murag kana pipina deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji ditolak teu ditarima engke di akhirat ladang ibadah dipintal-pintal ibarat sarung nu ditilepan ku malaikat didagorkeun kana beungeut lebok ibadah anjeun teu ditarima ku Allah naha maka jeung teu ditampa aya inung bapa nu nyeri hate ku bibir jeung ucapan tah sugane balik teh teh aralus ka kolot ateuing pamajikan hade ka salaki dulur akur jeung buktikeun kabarokahan bulan Ramadan katilu nu disebut Ramadan teh lain sakadar bulan Ramadan lain sakadar sahlur barokah tapi Ramadan oge aya nuzulul Quran tepatna dina tanggal 17 Ramadan Nabi dipaparinan wahyu ku Allah ngaliwatan malaikat ngarana Quran ngarana matak di bulan Ramadan mah disebut nage bulan anu penuh keberkahan Quran diturunkan dina tanggal 17 taraweh terjadi di bulan Ramadan datang deui pan Lailatul Qadar pepek bulan mana nu aya eta eueuh iwati Ramadan matak pangrugi-rugina jalma datangna bulan Ramadan tapi masih hare-hare amal ibadah di bulan Ramadan naon ari ibu maka jeung ngomongkeun batur teu puasa bae atuh aduh tuh lebar nah ibu ngajamin umur ibu nepi kana Ramadan tahun 2002 genep nah ngajamin bapak umur bapak nepi kana Ramadan 2002 genep sedangkan Ramadan teh dibukakeun lampu-lampu jeung gerbang magfirah ditutupkeun dosa jeung doraka dihapus segala rupa dosa dibukakeun kebaikan saha nu teu kabita iwal ti jalma anu katutup hatena kahalangan ku sifat lapar jeung dahaga urang teh anu teh keur ceurik ngan kudu nepi ka seuri ulah nepi ka jelema seuri tapi keur ceurik ayeuna teh ibu urang teh keur ceurik ya ceurik Ramadan teh tapi keur seuri ceurik ayeuna lapar ayeuna ripuh ayeuna di akhirat mah senang jeung seseurian tah nu paling paur mah jelema bebarakatakan poe ayeuna jebleh engke di akhirat naha ku Allah ditemongkeun yeuh pahala salat yeuh pahala zakat yeuh pahala puasa jebleh si eta Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi deuk puasa kumaha ceuk Allah geus moal bisa bengok maneh da balik kadunya birat jelema sieuneun matak mumpang mengpeng urang keur hirup manfaatkeun ieu umur ku poe ayeuna parentah Allah urang keur reueuh cegahan Allah urang berusaha ingkah tina perkara anu ku Allah dilarang tilu yen bulan Ramadan teh nuzulul Quran salian teh nuzulul Quran Ramadan oge ternyata terjadina Lailatul Qadar
alah geus jam 11 leuwih sajam setengah tak kuring nyari tadi dia nah nanagerana apa geus cangkeul tuur pokokna abdi mah lamun cangkeul sajam setengah talamun can cangkeul karek sajam teh teh geus sajam setengah ari ceuk ibu teh maneh sajam setengah urang mati jam 8 nah atuh saha nu nitah dawuh nu nitah simpulkeun ku ibu paingan atuh aya salat aya zakat aya saum aya ibadah haji eta teh bentuk kanyaah Allah keur mupus dosa urang jelema nu ngajalankeun ibadah artina sadar dosa tapi lamun jelema geus wani ninggalkeun kana ibadah teu sadar kana urusan dosa sedengkeun ibadah urang keur mupus dosa urang matak hayu urang lalajoan teh ibadah urang tong lalajo kana ibadah batur keur mupus dosana ku ibadahna urang ge mupus dosa ku ibadah diri urang matak ibadah urang alusan mun salat hayu urang bawa kana husukna mun puasa lain sakadar nahan lapar jeung dahagana tapi kudu aya sifat peduli kanu lapar kanu dahaga sehingga tungtungna eta ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tah nu diterangkeun ku kuring teh satiap jelema takwa pasti bakal puasa tapi setiap jelema puasa can tangtu meunang takwa matak nu hese teh lain puasana tapi beunang henteu jeung takwana matak muga-muga kuriungan urang sadaya menekung kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam nya urang lapar jeung dahaga urang oge urang timbulkeun sifat peduli kanu lapar jeung dahaga sangkan meunang mibanda predikat takwa. Hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur da sakedeung lagi ibu teh bakal sahur lain engke deuk sahur sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampura anu katedak luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sirbaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.